Tereng deng 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 deng. Kecang, tok kecang, malah gendir tosbong. Angan kacang, sapariuk kosong. Tok kecang, malah gendir tosbong. Angan kacang, sapariuk kosong. Sampurasun sadayana. Ayeuna urang keur di Maune. Hai, Wastabi Aurel absen 3. Hai, Wastabi Ayesya absen 4. Wastabi Denia di absen 5. Wastabi Meli absen 6. Hai, Wastabi Fadilah, absen 7. Hai, Wastabdi Muhammad Kananta Altaf, absen 20. Hai, Wastabi Radwa absen 23. Jadi ayeuna urang bade tua. yeay. Ayeuna kadaharana tos aya. New York City. Do not know who I am, but still know that I'm good long as you're here with me. To be drunk and in love in New York City. Midnight into morning coffee, burning through the hours talking. Damn, I like me better when I'm with you. I like me better when I'm with you. Ieu teh karedok, salah sahiji kadaharan khas Sunda. Cara ngadamelna gampil pisan. Dok, suupna digoreng heula. Saenggeus eta diulek make gula beureum, uyah sareng cikur. Upami sayuran mah sesuai karesep biasana mah make bonteng, kacang panjang, kol sareng toge. Jadi sanggeus urang tuang karedok, karedok teh rasana saletik lada jeung saletik asin, pokokna mah raos pisan. Upami karedok sayuran anak mentah, terus sayuran anak kacang, terong, timun, mau toge, terus mau bumbu kacang, pami lote, kalau ada sayuran anak rebus, terus bumbunya ada sayuran rebus, sami bumbu kacang. Upami karedok eta bahan tinu bahan atah pami lotek ada bahan atah sareng bahan anu digulung direbus alias direbus eta perbedaanna. Kanggo nuntut terang, bentuna karedok jeung lotek teh. Mun karedok make sayurna anu atah, upami lotek make sayurna anu geus asak. Nah, anjir dasar mana lotek atau karedok? Loba kene orang anu bingung bedana bajigur sama bandrek, sabab rupana mirip. Bandrek gula sareng jahe, pami bajigur, gula aren, sareng santen. Bandrek itu jahe, upami bajigur santen. Itu perbedaanna. Jadi bahan utamana bandrek jeung bajigur teh nyaeta gula bareng. Namun bandrek ditambihan jahe jeung rada-rada. Ari bajigur mah amis. Pak Habibi wae resep kadahareun Sunda mah nya anjeun henteu. Sajarah lalapan di Jawa Barat aya di Prasasti Taji. Nah, bahasa eta teh peternakan sapi tacan kembang. Jadi banyak masyarakat Jawa Barat anu tuan lalapan.
kieu wae vlog ti urang mugia sadayana kahibur. Dadah. Jadi sanggeus urang urang nyobian. Hai, say hi. Hai. Ini kenang-kenangan Aurel. Hai. Say hi. Sampurasun. Ih, ini mau bahasa Indonesia. Jadi ini perkenangan di kameranya Aurel. Wasa. Fokus. Blurry kayak kodawa. Sampurasun sadayana. Ayeuna arurang keur di Maunes ya Budi. Nanti di-cut ya. Lagi dan lagi. Masih lagi bersama itu bagai sulit ku rasa. Kayak cabai gini boy.